numawi kade dina Islam dijelaskan temenan ngahalalkeun anu haram, temenan ngaharamkeun anu halal. Lamun cek Gusti Allah jeung Rasulna eta perkara teh hukumna haram, maka temenan ditekadkeun halal. Sabab lamun ditekadkeun halal, maka coplok tah dua kalimat syahadatna teu jadi asyhadu alla ilaha illallah jeung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabab menghalalkeun kana perkara anu diharam. Atanapi ngaharamkeun perkara nu halal geus puguh eta perkara teh halal kurang kala diharamkeun. Maka eta ge sarua mantap murtad kene ngahalalkeun kana anu haram. Setiap perkara anu halal halalkeun tekadkeun halal. Setiap perkara anu haram tekadkeun kurang haram. Lamun teu kitu dibulak-balik ngahalalkeun anu haram, ngaharamkeun tekadkeun halal, maka terjadi asyhadu alla ilaha illallah jeung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.